Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun. Bujang lapuk. Cetung selawat. Pasti mas ya Jamal. Lempangan bae teh jelas ya mah. Biasa aing geus liar aing ngangan pibeteungeun aing. Aing tadi ngadekeun salawat. Cek aing palingan halo doreng sisa salawatan. Tumben-tumbenan sia rek melet awewe apa kumaha? Ulah disebut ngaran aing si Ubed. Lamun keneh make pelet mah. Awewe ku aing ditoel ge langsung beuh klepek ka aing mah. Sia mah ngepekan ge beureun tewel make ti kotok beureun awewe. Itu ngomong-ngomong suara sia bagus. Kunaon teh jadi pelari wae sih? Pelari sia mah. Penyanyi meureun. Tah maksud aing eta penyanyi poho aing. Hese sia mah. Sakolana ieu sih di Leuweung. Lulusan naon sih sia? SD apa SMP? Aing lulusan SLB. Puas ya. Bira-bira teuing sia ka aing teh. Oh iya lulusan SLB. Pantesan sih boloon hirupna. Kajen teh yang penting hirup. Geus lah urang ngobrol wae. Mentek paedana ngobrol di sia mah. Ayo lumal sia ngangan pibeteungeun. Atuh kita beneran ngeul beuteung lapar Sangat tandahan. cepat nyawa mentek gale mau sireum sia. Atuh ayo urang beuteungeun lah. Riz, aduh aing teh nyangka Riz aing ka sia. Naon si Riz bisa jeung lalaki lain. Aing teh bogoh Riz ka sia Riz. Aing sekelah ka jeung lalaki lain Riz. Aing teh bogoh ka sia Riz. Aing cuma sia nu ku aing dicintai Riz. Riz ya mah. Kunaon si Riz kalah jeung lalaki lain Riz. Riz, sia nyaho teu Riz. Cinta aing ka sia mah ibarat tangkal jagong anu lila tumbuhna tapi bisa menghasilkan buah anu sangat dinikmati Riz. Sama Riz. Di jagong. Ini nah rupanya dibakar ya jeung tahun baru kan kering di tahun baru. Lumayan dawat. Tahun baru kebakar jagong. Aing meuli teh pucek loba-loba jeung naon nya? Kieu ye kalau ban duit teh aing mun teu beak duit 1 juta sapoe aing cerek kanan ku mamah aing. Sana rek ngabeakeun teh pucek. Goblok. Sugan we aya budaknya nu sarusah daratang. Mana rakyat jelas ieu teu datang. Kabeneran sia datang. Tah beakeun teh pucek aing meuli loba-loba teuing tadi. Sia mah minumanan doang mah anak kadaharan aku dok. Sakit oge ku aing diberes ya. Siapa? Dok, minumnya kaing. Sia ngomong-ngomong geus di mana sia? Gas jadi itu tuh dengan budak. Haju kamari ngomong-ngomong eta saha ngomong nangeleg gitu. Oh, eta si Matmat kodok. Mat. Eta ngaran panyesaan apa emang kumaha eta? Nya atuh tanyakeun sih ka indungna. Kos lama eta keur ngabuburna beasna eta nangah hutang eta kacirian ya. Emang saya nyaok itu ngajurna dok. Atunya heula orang keluar nage pas hujan badai angin ribut halilintar. Kira aku aing poho. Pohon aing sia kan dukun beranak dok. Ya masih ya we lah aing geus lah. Ka mana sia? Meeting aing jeung klien. So sibuk sia. Pan bisnis keong racun aing kerek pesat. Terus keong racun. Si kodok ini minuman atau dibawa. Lumayan kok aing dijualan di warung. Dia jagung gede oke nya. Mun dikeki gunaheun depan aja. Aing gara-gara si Aris ya. Jadi gelo aing kos kieu ya. Iya karena si Aris. Kunaon sia? Daek ka lalaki lain Aris. Aris ya. Itu awewe saya. Gelis amat. Aduh, mantep ya. Godaan ku aing ah. Neng, iya untuk nama seperti Naik, arek ka mana naik? Arek naon sia? Ya di aing. Hah? Adi sia.
temungkin adi nama gelis menyasia kakana jore ih kos bayi bagongnya tuh sia Eta siang ledek aing pada sia kos babi. ledek sia neng saha neng ngaranna neng Sia Allah deket-deket tadi aing ya. Itu kenalan. tah gitu sia sebagai babaturan kudu ngadukung aing neng saha neng ngaranna neng Nabila. oh Nabila kenal neng koang Nah, kebetulan aya sia. Aing ngarek nitipkeun hati aing ngarek makat gawe soalna. atuh siap dengan senang hati aing ngajagaana heueuh ku aing dijagaan tenang dijagaan ku aing Taang ajakan muter-muter di aing. Iya. atuh siap Jono dengan senang hati aing atuh ge Oh, enak makat gawenya. heeh Jaga kemana nah baik-baik. heueuh siap pokoknya aku yang dijagaan sampai jadi Siapa sugar lempangan kieu mah aya nu nita-nita dibuat lumayan siapa. oh si ai video itu mah daek wae ai teh jelas Tak gitu. sombong Lumayan pan jok dibuat. Iya, aduh, tokenan ya, toke leuweung. Jeung awewe tumben. ih sia bisa teh si sia ulah sok ngaganggu aing keur bahagia Jamal ih sia bener teh neng barina saha buan nu ngaganggu sia Bahagia cina banget kos bujur rauk itu bahagia. Aing mah aya wae sia. kiri bilang bos Ke intro sia mang banget jore oge. Siapa kabina-bina teh. si neng mah nya ari ngomong teh meni polos-polos teuing emang heueuh beungeut teh jore saya mah Sia deh kan kadal kebon nyambung wae sia kadung koy dibawa sia lah. neng salah pres emang lagi jual mana neng neng lanjut neng awas ya minggir ya Ya, wae. Kenyaho aing teh. Saan teh budak menang wae awe. katanya budaknya beungeut teh pas-pasan oge aya weh awewe nu daekeun ka manehna Nyaho aing ge bingung sama teh budak beungeut kos kitu oge. Ih, tapi menang bae teh awe nang di mana buat make pelet meureunnan. sigana mah kitu make pelet bisa kitu awewe dararaikeun ka manehna Nyaho aing ge bingung teh budak ih. Wah, aing mah bisaan teh beungeut jero oge. Sila urang nganjup lah kiraan kos kitu. atuh ayolah gaskeun Tadi lempangan sia can menang ku keneh. nyaho ieu sia mah Jamal teu jelas aing jeung sia mah baik aing Sama pundungan ngaranna ge ikhtiar usaha atuh lagian teu jelas sia mah baik aing Calang teh budak. Lumayan kan sia sia oge tadi. Eta naon eta duit lain. Naon sia mang nya wae sia kena duit mamang. Aing sama ti tadi teu meunang jok aing liaran sama nu nita gawe acan. Ya terus naon masalah jeung aing? Kumahan bae teh jajankeun sama lapar aing. Lapar we sia mah. Beuteung karung ieu sia mah. Sia maris ni kuat pelit mereket jahe. Aing minta duit sakitu doang oge jajankeun be. Sia mun hayang duit mah gawe mangkana ge. Pemain kita tadi kulintingan sama jeung si Ubed tadi main pundung sa teu meunang-meunang pagawean aing. Atau sia mana yang ada di lembur wae ieu. Tuh neangan mah ka kota. Hayang mah kitu turis aing sama teu bisa ke kota ge. Da di lembur keur sumpahan kayang aing nguli-ngulikeun kitu teh buat ngarit naon kitu. Atuh kumaha batu teu mere pagawean ka sia mah barang gawena ngejo we. Geus laing kabur. Siapa ris duit sakitu dong oge ih kot medit ampun aing awak geus gede oge. Abatan. awak gede neng di sini banyak bunga ya sama neng seperti hati AA yang berbunga-bunga saat dekat dengan kamu neng Sawae si AA. neng tulis awat lagi kos ieu kos tong ngeret Masih naon ah? geus deh pikiran satu lalaki nu kamari anu ngajak jalan ka sia Nu ngajak jalan si mat lain. Geus emang ieu saha? biasa neng baturan ya mah neng Hah, babaturan. Haju nu ke kamari sia ngomong ka aing I love you naon maksudna? Oh, berarti aing jadi pelampiasan sia doang gitu. Oh no.
Geus we nepi dia gara-gara orang jadi ribut weh. Nu anyar leungit. Nu lila leungit. Aing sedih amat hirup aingnya. Pikir-pikir mah. Aduh. Geus ya ulah mikirkan percintaan dengan orang mikirkan perduitan. Soalnya amun orang boga duit bakalan boga cinta. Bener sadar banget. Tadi lah. Besok sih teh ya, Dok.